Iya geus beres ngurek pamajikan, narek ngurek belut aing marek ngempel si Japar, aing sugan aya ieu kamari ngajak. Aduh, sumpek ieu ya kehidupan gawe teu boga duit teu gablog hayang udud. Aduh. Sumpek. Ah. Sumpek. Japar, saya tadi ngajak ngurek teh ya. Ngurek ke mana, Le? Nya ka sawah, nya ka pasar goblok ngurek mah ayo gancang. Oh, aing. Yalah atuh, salin heula. Kolot anjing. Bae aing dikieuan. Keun bae alus darek guyang ieu teu par. Bagaya anjing. Ngurek dikieuan anjing. Bae lah ayo gancang. Nah, aing mana deh? Neng, aing ngurek heula nya. Doakeun sing bebenangan. Amin. Wah. Ih. Wah. Ya, tulai tuh. Yang lapar. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Siang geus euy deui geuningan. Neng, aduh, capek ah. Kumaha bebenangan teu? Boro-boro, Neng. Eueuhan belutna ge sawah negara ring. Ciga teh sarung pangadekeun. Bewe tuh ala yang rezekina meureunnan. Sumur. Kumaha ulah? Oh, sok eta sarung ngadeukeun. Alah we lah lamun kot bebenangan teu. Kamana si abulena? Teuing si bule mah teh kemana ngurekna. Da misah. Bayar ka cai heula nya. Kumasking bersih ah. Arate munang hanteu belutna cokor laladung. Kemana di si bule ge euy ngurekna ninggalkeun aing deui ku aing mah beres ya. Mal beres adik aing. Caat heuna ge deui Neng, kunaon salah deh kitu? Yang aku inget ke abah jeung emak. Mun ibu kipisan kana belut teh. Cing sabar, angguran mah doakeun. Keun bae da si manis abah mah geus tenang dalam kubur ge. Dan neng mah sok rasa sedih ah. Oh, sabar. Ngeus jempe. Nih cengeng kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh si bule datang. Par. Aing menang loba, par. Gila. Alaikum baradak ieu anjing belutna euy. Hebat. Urek di mana ri maneh? Eta sawah sabelah, par. Belutna teh ngarongtot siga leho anjing ku aing urekan beunang, par. Teu par. Par, kunaon area di mana teh beleh wae? Eta le biasa keur inget ka emak jeung ka abah. Ngeus atuh Neng, anggur mah doakeun kolot teh cing dicaangkeun alam kuburna. Da lain deui atuh atuh naon we mani. Nge urus belut. Kejang. Pada turun. Par, cengeng mana mah boga adi teh par euy. Geus eta apa wae, pa boleh teh keleutik ge si teh mah beki jebleh. Par mun nuturkeun urang eta ngurek mana geus menang lomba tadu emer ku aing sabana dibalikeun par. Aslina ngararamai anjing belut teh. Poho le euy, aing teh suka teh sawah, pe kebon aing ku aing ngurekan ya mah meunang. Kana anjing jangkrik. Bodoh anjing Atuh. Adi maneh rana lain kawin ku aing. Kana goblok parawan kene adi aing ge can kawin. Aduh, tolongan ieu. Par, itu adi maneh kunaon? Teuing ih, kunaon nya? Tolongan suka mangonam sa teh kan. Atuh urang dulu kana. Aduh. Neng, ari mana kunaon ngorowokan? Ieu belut asup ka rumah. Aduh, asup. Kumaha da kita bisa nolongan? Aduh. Ayo aduh. Urang par terus par. Terus. Kematian dong. Yuk, Pak,
anjing lapar teh, Par. Aduh, anjing, boleh. Aduh, ngeunah boleh. Aduh. Mana anjing saya ngodok samping, boleh. Ya boleh belut. Kanjut aing. Anjing. Rujit anjing. Anjing coplok, anjura goblok. Beb, kumaha beb, stamina AA leuwih mangtangnya daripada salaki maneh. Jelas atuh A manya leuwih kasep, leuwih keren, lebih gaya, lebih ganteng. Nu utama nama A lebih benghar. Jelas dong, AA boleh teh atuh. Si A mah Lain neng, buru atuh ceraikeun salaki maneh teh. sabar atuh A. Sabar we neng. Ya, AA teh geus teu kuat. Hayang geura bersanding di pelaminan. Emang lamun seandainya Abi ayeuna cerai, arek langsung ngelamar Abi gitu. Ya pasti atuh neng, ku AA langsung dilamar. Nyanggo satu sok, Abi rek minta diceraikeun. Yo, jangan ngurus-ngurus perceraian maneh. Tah kitu atuh AA. Nuhun ya A. Sami-sami. Duh, si anjing teh ka mana nya pamajikan? Di teang kalebak eueuh. Ka tongoh eueuh. Ka dapur eueuh. Nah, ada di pipir ge eueuh. Nyaho salah kita hayang dahar. Aduh, anjing. Lieur gablek pamajikan kitu teh lah. Hah. Anjing. Naon maksudna ieu dipoto jeung lalaki? Aing apa ya tempatna di mana? Disusus ya diontrol ku aing mah. Goblok calutak sia. Kurang kumaha aing geus sia. Hayang dahar jeung babat dibere jeung babatok pedage goblok. Aduh, tega sia mah anjing. Tah, kapangis sia. Naon maksudna ieu? Henteu Pak, henteu. Asli henteu. Henteu naon sia geus kanyaho man teh salingkuh. Henteu Pak, ke kumaha dijelaskeun Pak asli. Ah, waduk sia asli salingkuh. Heeh, emang mama salingkuh. Terus kunaon? Nah, emang kurang naon aing? Sia batuan di salingkuh. Heh, daya nya si Abule mah leuwih kasep, leuwih bager, leuwih nyaah. Pang nama leuwih beunghar. Tah, kitu atuh salingkuh kanu beunghar. Nyaho aing teh lapar teu boga duit. Nuhun ah nya. Sok we tulikeun deui salingkuhna. Nuhun. Sugan mah weureuh salaki sia mah. Goblok terus salingkuhna. Penonton. Kebita ya anjing.